Sebelum tetangga jadi 30 miliar. Ayo gacor ya iya. Apa namanya jelalajuan? Aduh, kumaha ya kehidupan ya. Bako dudem harutang can malayar itu. Catetannya wungkul ya. Aya bani dulu catetannya ya aduh. Tuh. Utang ya apa gede-gede. Tuh. Si Egi 200 juta. Si Atang 50 juta. Si Kosim nu paling leutik 2,5 miliar. Aduh, kumaha ya. Mana pi modaleun anak ya teh ya. Udud buat geus bakopi ya. Tuh. Aduh. Kare kaben ya, Pak. Action. Aduh, saha wae nu buka-buka. Si Segi 200 juta utangna. Si Oga ya lila eueuh kabarna ya. Si Teddy saruana ya dok. Aduh, jeung aya telepon deui ganggu deh. Ya, halo. Assalamualaikum. Aya naon? Haji Hui. Aya naon Haji Hui? Oh, mereka dia ulin. Sok atuh ulin, eta jalanan nya motong jalan dah yang hajat ya. Haji Hui. Kebenaran ya tuh. Yang panggil jeung Haji Hui. Keur di mana? Iya. Terima ya, terima sok di turuan. Ai keur di kebon mah. Eta malayar heula kabeh nu gawe eta. Ulah make teu dibayar. Yo. Kebenaran ya. Si Haji Hui. Rek bayar hutang, gede pisan 100 juta hutangna. Kebenaran ya bagja ye jang bayaranna ieu pagawe. Mun teu dibayar, jabal tanahna. Enggak satu koplok siapa yang kak gitu. Gacan. Ya, ini lila ya si Haji Hui cing telepon deui. Halo Haji Hui keur di mana? Keur motong jalan kene. Aduh, ieu mah beres ya kudu disusul ya. Disusul ya mah. Cing daguan. Yes. Aduh, bingung ya. Nu gawe can kabayar. Ari duitna eueuh. Minjem ka saha nya? Bener. Ka Juragan Madu. Sugan dek mere deui. Kentai urusan nu engke mah. Nu kamari hutang mah. Cik urang telepon heula sugan aya Juragan Madu. Ya, halo. Waalaikumsalam. Aduh, Juragan Madu ya, aduh. Nah, biasa we, ya di kebon. Dekadinya ya yang ulin. Motong jalan. Oh, motong jalan. Anu hajat. Oh. Siap. Kebeneran jadi kan geng. Sinilah yang panggil. Siap, enak kadinya tuh. Ya. Sugan we. Aya milikna, tapi nah ka jeung kudu motong jalan ya teh. Enak motong jalan. Siap kudu mau ora gaji ieu mah jang motong jalan ya. Siap. Go Bismillah kebeneran aya gaji. Yuk jeung panas jeung naon bae
Yang penting hasil we mah. Motong jalan. Jeung panas jeung naon bae Yang penting hasil we mah. Motong jalan. Ya, kalau belah mana ye motong jalan ye? Belah mana ye? Eta jika nama kita motong jalan tuh ya. Siapa? Arah gancang, gancang cair. Bismillahirrahmanirrahim. Motong jalan, arah cair. Belah itu di tengah cekurang mah di tengah turun. Hah? Di tengah turun apa ketinggal ya? Turun. Iya merenang ye jalan kudu dipotong teh. Cek juragan madu. Kudu ngagugu. Ngarah cair. Anjing. Kero teh nyiksa pisannya juragan madu aduh. Ngarah cair kudu digugu. Anjing. Gaji. Cair. Naon ya? Ayo telepon. Juragan madu. Halo. Iya, di dia keur motong jalan. Heeh. Iya, di nu sasak. Nyusul. Heeh, atuh sok susul. Bisi salah. Di salah susul ka dieu lah. Heeh. Ya. Aduh. Teruskeun nih, Mak. Nah, ka dieu jalan Haji, ayo. Oh, tadi Kita orang ngopi. siap lah. Ngopi mah siap wae. Kurang ngopi. Oke. Aduh. Oh, ngopi. Diuk dina kursi dia, diuk. Ya, sok. Tanya Haji Wi. Diuk kala dinya Haji Wi aja. Alah, capek juragan madu. Aduh. Tadi teh naon jeung salah motong segala Haji Wi. Aduh, Gitu aya loba pikiran mah. Maksud teh meureunana motong jalan lempang. Ari di dia kalah katitah motong jalan ngaragaji jalan. Haji Hui mah bong Haji Hui. Aduh. Oh, belegug-belegugna. Onggoh keur balitungan tadi teh jeung pagawe anu can malayar anu nginjeup teh galalede geuningan ngarinjeupna. Aduh, aing tadina hayang minjem duit. Geula kopi heula rek kopi moal. Kopi. Kopi naon kopi hideung Kopi hideung we lah. Oke lah tuh pamajikan aja. Ayo nyiar heula kopina. Wah, cair iki urusan mah euy. Datang-datang dengan sulit ditagih. Aduh, kayak rek nempuan heula hutangnya ya da. Di tadi sibuk ya ger nelpon kira bari jeung salah harida kalakuan teh. Aduh, abong Haji Hui. Aduh, ya jaba. Aduh. Geuningan sia Haji boga hutang ka aing teh. Aduh. Bari gede geuningan dia kuat 50 juta. Kumaha sakalian rek mayar moal. Kela Haji anu nelpon. Kela juragan madu kela. Halo. Aya tamu. Nya mah. Siap. Heeh. Reka mana deui si Haji? Aya tamu juragan madu. Itu kopi heula apa itu si Haji itu dipanggilkeun ku si Mami Haji. Rusuh. Ampura aya tadi rusuhan aya tamu. Aduh. Ampura aya. Kumaha ieu balitungan ieu heula. Deui we tamang deui. Ampura aya juragan madu. Aduh. Si Haji Hui kumahanya pamikiranna teh. Can nyuh kopi-kopi acan geus ieu. Geus rek mantog deui wae rek naon ka dieu teh nya. Aduh, aing poe naon ieu nya. Tadina rek minjem duit, tapi can naon ditagih. Alah, dah itu mah. Senin Kamis Jumat larangan bulan salah. Moal hasil kieu mah. Balik.